rumah tangga yang maju tilu syaratna mun menang nikmat sing pinter syukur lamun benang balik khaba man arafal ilah wa la ilaha ghairihi iftaqar ma khaba man arafal ilah wa la ilaha lakin kullama kharastu tatapina samang-samang sa pire kaula rek menta teh era ingat we kana kamu kabageran Allah tuh atuh antokoni maka ngucapkeun ka kaula naon karo muka kabageran Gusti abdi teh Gusti ari ingat kana diri sorangan kana kayaan diri sorangan muhina isin ka Gusti rek barang penta tapi lamun emut kana kabageran Gusti abdi teh jadi wani jadi lain ngarasa alus wani minta ka Gusti teh peda emut kana sifat Gusti abdi hebatna ka ngaruang yo mulai Gusti abdi teh ngaduan teh ta salat kira aku teh dijabah wae pan salat teh alus Gusti ngaduan beri diri asa alus wah sombong anu sombong sok Wisnudon teh anu sombong mitoha datang ke nyumput sering nginjem duit saking sombong na hirup tapi lamun tahu diri mah mitoha orang hebat datang tang turek ngadoakeun sanajan teu mere mun bebeja kasusahan ge rek ngadoakeun eta Wisnudon ngaranna datang mitoha dibapakeun sabab orang hebat yang menjumput dijaga aing eueuh pemajikan goblok leutik tidak tahu diri sedangkan pantas doana teh dijabah aya sahabat mustajab doana ka sohor di para sahabat nepi ka imahna beak dilingkung ku sahabat jelema pinuh we ka dieu sawab ka sohor mustajab doa ku ahli-ahli Allah mah ditalungtikan lamun aya nu aneh naon eta jeung eta sahabat bet kasohor ijabah doa lamun menta memeh ngakubrakeun leungeunna tas menta mesti langsung ijabah doa urang 3 tahun menta can bere-bere saking mustajab doa ditaliti teh Wisnudon kamu nu jadi sabab cepat ijabah doa teh Wisnudon kamu matak jalma Wisnudon mah ngadik teh Allah yang ngaduana boro-boro diijabah teu diijabah ge mun ceuk Gusti langkung sae mah wios tong diijabah doa kitu Gusti sanggup ngaduan kitu teh masa ieu mah rek kumaha Gusti ijabah we kamu ngaduana kita salat Gusti salat mahjub betul tak oh kan segi sombong kan ala tawadudi kana resep ilahi ka Allah intolako mangka ngucap naun lisan kami ditolabi kana nyupri minka ti Gusti maka nyupri berarti Allah jadi ngadoa ka Allah teh eta tak Gusti ada berarti di dia tak dubla Gusti abdi wantun nyuhunkeun teh sanes abdi ngarasa sae homo ngarasa mulia mah di hadapan Gusti peda ningali sifat Gusti bageur abdi wani nyuhunkeun sae ampun paralu nepokana kaalusan tapi kawani mental pan aya nu sok inget kana kaalusan sorangan mentawan ieu santri katalar jor makmul ku aing di papatahan masa alus dah mentak jam pada jam ayang diduakeun sia aing alai dulu sanggup leungit motor seminggu sia si orang kerek nginjem motor seminggu tak masalah gitu sombong eta mah alladzi anu samila ngawungku itulah di albarikanu alus wal fajiro jeung kanu goreng nah ngaduan deui mah ya nu kadua ayeuna
cek musonib amun ingat karena sifatan kuring putus asa tina istiqomah asa moal mangi aing istiqomah non sifat wing na teh nah ada sifatan jalma yang dulu jaga bakal wing teh jelema sifatan jalma ampun dina Quran wa kanal insanu ajula manusia mah gurung rusuh wa kana jeung kabuktian sal insanu manusia eta ajulan rusuh dagang ayeuna yang bunghal isu atak neangan anu jalan alternatif hiji jeung hiji 3 juta teu kapagi wa kana insanu kafura manusia kabuktian eta sok kupur nikmat ya ibarat hiji aya lu aya nu mere duit 10.000 keur meuli udun sia mah mere 10.000 kan so kalau begitu kumarima teu tarima kurang kalau teu pernah bunga ku paparin Allah eta teu marima lamun Allah sifatanna pas urang jigana geus hayang ngarizkian deui kawan urang sok hayang mere deui ka jalan teu marima ya kan kopeah cap senok lumayan 10.000 hargan kira tarima barang usia manu kieu mere teh ka aing mere deui sukan mah tong beres setelah teu marima anu teu marima mah puguh teu katemat teu meuli pake nun ka ngeluh dia ngarabungaheun mere kada mah meuli pake cap senok ngarabung atau mere loba teh kita suka loba deui nah bener kan dagang di pasar merampati 500.000 500 aing mah babaturan aing mah 1 juta sapoe kalau ku aing diberes yang teu marima lamun Allah sifatana pas jelema tiga geus mahayang rezeki ya mentak mun jalma sadar mah kana nugraha Allah cacap aing dosa na salat ke doraka we boro-boro na maksiat mutlak na ibadah ge siksaeun Gusti abdi tapi Gusti teh ngarizkian we ka abdi sanajan teu seueur jigana sabenerna abdi teu kudu dirizkian Gusti ari ingat kana kaayaan abdi tah eta sadar diri tahu diri ngaran kitu tah lamun ingat kana diri urang so sifatan anu dicacat di manusia naon cisokan kupur nikmat ari hirup hayang tama tapi kupur nikmat rumus maju mah hirup mah kudu syukur nih rumah tangga yang maju 3 syaratna mun menang nikmat sing pinter syukur lamun menang baliat sing kuat sobar lamun tiba kana maksiat buru-buru maju terus yang menghirup yang maju buka dosa tara di istighfaran atau buku cek Rasul adar bukhir manur rizki rek untung ke di kalangan ku Allah nah sama kalangan ku dosa hijab dosa ingat karena sifatan lamun abdi ingat Gusti karena sifatan abdi putus asa sama dosa mau bisa istiqomah digana teh tahajud dae kan sakapeung ari ngaran mayang mah semua gitu sebab ingat karena sifatan diri nu goreng kan urang manusia nah maka didinya kudu aya mujahadatun nafs manusia kasifatan ku manusia nganu goreng sifat manusia na ada dan Rasul ge kasifatan ku sifat kamanusiaan nganu teu ngurangan pangkat karo Rasul urang ge manusia ngan ulah kakurangan pangkat kamukminan urang ku sifat kamanusia itu mata kudu daek mujahadatun nafsi gitu kudu nyumponan hak rububiyah Gusti putus asa tina istiqomah ari sakapeung mah bisa
Tapi lamun abdi ingat kana nugraha Gusti, maatni minnatuka. Namun abdi hate ngareret kana nugraha Gusti, kasayan Gusti, ari nugraha Gusti teh ngaliputan kanu halus kanu goreng. Bisa Allah ngaliputan, bisa Allah maparin ihsana kanu goreng. Aya turunan bapak terus sholat anakna masangre. Eta pun ngaliputan kanu goreng. Itu dibuktikan ku Allah. Turunan nu halus aya nu goreng. Cepan turunan halus nih. tapi teu iman Pak. Itu lamun inget abdi nugraha Gusti sapohoyong Gusti masihkeun rek kanu halus kanu goreng gede harpana abdi. Itu lamun ningali kana diri mah geus putus asa. Sifat jelema tadi hiji kupur nikmat, kadua rusuh. Innal insana ladzulumun kafar. Manusia teh dolim bari jeung kupur. Meningat kadinya. Innal insana la yatgha ar-ra'ahus tagna. Manusia lamun ningali dirina hebat, aing pinter, beungar, sok lacut. Lacut teh yatgha teh lacut teh naon? Bangkar wara, urang ajar. Lacut teh kena beungar, wani. Migawe mah sia. Innal insana khuliqa halu'a. Sanyana manusia didamel ku Allah teh humaneuar. Humaneuar. Ini ka bapa ulin karnya bapana eueuh. Aing ti jauh-jauh nyaho kieu mah datang ka dieu. Kitu humaneuar kan sama. Idza massahu syarru jazua rugi sok amok-amokan ngarasiulan. Idza masahul khairu manu'a, tapi lamun boga nikmat sok koret. Ingat kadinya mah aing asa moal istiqomah dina nyumpana rububiyah Allah. Nah kitu kan. Artina naon kan? Dina munajat teh kudu ngagungkeun Allah husnudon ka ulah ngerasa diri hebat. Tingali sifat gorengna diri sing bareng jeung nyaksi sifat alusna Allah. Man tawadoa rafa'ahullah. Nu di hadapan Allah make pakaian dillah jeung iftikar dimulyakeun ku Allah seperti Abu Yazid Al-Bastami. Cek Abu Yazid Al-Bastami, pintu Allah man narutup kabeh kecuali dillah jeung iftikar. Eta man loba dosa, nu loba ibadah, nu saeutik sasaha ge bisa asup ka dieu. Tak gitu kan? Iya teh supaya timbul dillah jeung iftikar. Tapi dillah jeung iftikar lain sababun haqiqiun fil usul. Eta mah sababun adiun. Tetep nyarane mah teh kudu kana qada mubrom Allah. Nyarane mah ka Allah kana inayah azaliyah, kana ahkamul azaliyah, kana qada mubrom, kana qada usabiq. Ieu mah sakadar perhitungan syariat. Artina sababun dohirun nu katingali di dunia dillah jeung iftikar, hakikatna dillah jeung iftikar pertulungan Allah.